Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu satia mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang S. Argayuda Channel nuju di mana we ayana, boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngumbara di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun di hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin, aya dina panangtungan kersaning Gusti Cet Allah Rabbul Alamin. Kalayan simkuring teu oleh ngahaturkeun nuhun ka para wargi anu teu boleh satia mikareus kana sastra Sunda anu teu boleh ngajungjung sastra sareng budayana Sunda tanda mika cinta kalemah caina ka tanah Sunda. Kalayan dina dinten ieu simkuring masih neraskeun hanca carios anu judulna Nu Ngelmu Rawa Rontek. Kalayan teu karaos parantos dugi ke bagian 11-nya atuh dina dintenan kamari dina bagian ke-10 nyarioskeun Wisnu Kamandaka tarung sareng Kilam Sijan oge anak buahna nu neulah si Darso nulungan Santanu sareng Nyi Upitnya anu ampir wae paragat ampir wae perlaya ku polahna Kilam Sijan. Tah kumaha saterasna ieu carios mangga dangukeun dina ieu bagian ke-11 ti awit dugi karengsena. Kalayan mugia naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah kanggo para wargi anu kelersan ngadangukeun ieu carios. Kalian bilih di antawisna aya nu kasebat namina kasebat jenenganana siap punten anu kasuhun teu aya maksad gawe nyebat jenengan sarira. Eta pami aya anu namina samisalna ieu carios mung kalersan. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu Ngelmu Rawa Rontek bagian ke-11 karyana Andang S. Argayuda. Kilam Sijan jeung anak buahna nu neulah si Darso geus teu eraeun deui ku kajawaranana. Manehna kabur kumurusuk ka jero leuweung muru padumukanana. Teu sanggupeun deui ngalayanan pangawasa Wisnu Kamandaka anu kumanehna dianggap budak satepap.
Horeng eta budak ngora teh ngabogan kabisa anu kacida ahengna. Sanggeus dua orang begal kabur ka jero leuweung, Santanu jeung Upit buru-buru nyamperkeun Wisnu ka Mandaka. Duanana kacida tumarimana ka Wisnu, sabab syariatna mun teu kabur ditulungan ku Wisnu mah maranehna pasti panggih jeung balai. Kang nepangkeun abdi Santanu, ari ieu pun adi namina Upit. Santanu nyolongkor ngajak sasalaman ka Wisnu, dituturkeun ku Nyi Upit anu ngajak sasalaman bari maledog gu imut anu kareueut. Geulis Nyi Upit teh rarai rancunit, pangawakanana jangkung leutik camparnik. Oh, nami akang mah Wisnu Kamandaka. Alhamdulillah urang tiasa ditepangkeun di dieu. Wisnu Kamandaka narima salam ti Santanu jeung ti Nyi Upit, bari nyebutkeun ngaran manehna. Tapi basa Wisnu sasalaman jeung Nyi Upit, jajantungna ngadedak daligdug teu puguh endagna. Imut Nyi Upit lirjam paring leupas tina gondewana, niruk parat tembus jajantung Wisnu. Marulih ti mana atuh aranjeun teh make ngadon silih arah pati jeung begal sagala. Wisnu panasaraneun, peda Santanu jeung Nyi Upit bet aya di tempat haraharaeun bari kasampakan keur ragot tatunggalan jeung para begal. Abdi sareng pun adi wangsul ti tangkolo, nanging sindang heula ngadon nganjang ka wargi di kampung anu tadi aya di palih landeuh. Tah di palih dieu bet ujug-ujug dipegat begal. Untung akang kabujeng nulungan. Pami teu kabujeng ku salira mah nasib abdi sareng pun abdi duka teh kumaha. Santanu nyaritakeun kajadian anu tumiba ka manehna jeung ka adina. Sakabeh anu kajadian tadi ku Santanu dongengkeun ka Wisnu Kamandaka dayaan kaliwat. Tos kedahna kitu panginten, kaleresan ai Santanu nganggo raksukan sami sareng akang. Disangka kukilam si Janma salira teh anu kungsi tarung jeung kirahong. Tapi alhamdulillah akang kaleresan wi ka dieu dina waktos anu pas-pasan. Wisnu Kamandaka cumarita bari ngarenga panjang pangbaluaskeun ku kajadian anu tumiba ka Santanu jeung ka Nyi Upit. Mun manehna elat nepi ka dinya, geus pasti ieu adi lanceuk teh bakal panggih jeung balai. Sumuhun Kang, satadina masih mukuring teh tos putus pangharepan, da pasti maot ku eta begal. Mung anu janten kembalang teh eta kapun adi, da pasti bakal dibarawak ke tempat para begal. Santanu cumarita dumarida, leuwas katungtungnakeun manehna teh. Ari ku dirina mah teu jadi pipikiran, ngan baluas ku kajadian anu baris kajadian ke adina. Dupi kitu ari salira teh linggih di palih mana. Wisnu tu menyapadumukan ka Santanu oge ka Nyi Upit, panasaraneun pedah nyurang jalan satapak anu ngaliwat leuweung. Rompok abdi mah di Karang Kamulian Kang, teu tebih ti dieu. Pamitos nyurang jalan satapak anu ieu mah langsung anjog ka lembur abdi. Nyi Upit anu ngajawab teh siga anu ngahaja bilumairan, panonna anu cureureuh hideung neuteuk geugeut ka Wisnu Kamandaka, lir anu katarik ati ku Wisnu Kamandaka. Dupi akang kawi ti palih mana. Santanu nyambung caritaan Nyi Upit, banget ku hayeungeun apal kana kayaan Wisnu Kamandaka, sabab manehna geus kahutangan budi ku Wisnu Kamandaka. Lembur akang mah di Bantar Dengdeng, tutugan Gunung Pataka,
tebih ti dieu mah Wisnu kamandaka ngabejakan lemburna anu geus sira ditinggalkeun ku manehna. Ceuk pamikirna sing nya dibejakeun oge ieu dua urang nonoman teh moal apaleun. Pantar deng atuh caket sareng lembur tangkolo eta mah Kang. Nyi Upit meuni giak nempas caritaan Wisnu sabab lembur anu disebutkeun ku Wisnu teu asing pikeun manehna. Mangrupakeun tempat ulin manehna jeung babaturanana mangsa manehna keur mukim di lembur tangkolo. Euleuh geuning nyai apal ke lembur tangkolo tatanggaan lembur akang tamah tatanggaan sareng lembur akang eta mah Wisnu mani ngajenghok basa Nyi Upit nyaritakeun lembur tangkolo bet geuning apalin ka tangkolo. Pan abdi diajar silat di lembur tangkolo janten lami mukim di tangkolo. Nyi Upit ngadadak capetang kariwas tadi basarek dirogah laku begal leungit saharita asa kaubaran ku tepung jeung Wisnu anu lemburna teu jauh ti lembur manehna paranti diajar silat. Oh muhun di tangkolo mah seueur kasepuhan anu paling tersilat. Alhamdulillah akang ditepangkeun sareng salira. Mudah-mudahan pageto tiasa tepang paminyai ka tangkolo. Wisnu kamandaka siga anu kaenteupan rasa anu hese ngagambarkeunana. Hatena bet ngadadak katarik ku Nyi Upit. Atuh ayeuna wae urang karompok abdi Kang ka Karang Kamulian da teu tebih ti dieu mah. Nyi Upit sarwana siga anu kagembang ku anu geus nulungan manehna. Ku Wisnu kamandaka atena ngadadak lirman kumupu anu hayangeun hiber ku meleter teu pupuguh. Ari ayeuna mah sigana moal tiasa margi akang tos diniatan sejak ngalalana cenah pamali upami sumpang simpang kanu lain tujuanana. Margi lembur deui mah kelok jalan eta mah berasna ka kota sedeng akang mah sejam mapai-mapai pileuweungan. Mungkin wae pami akang ngalangkung kalebadinya akang pasti sindang. Wisnu nolak pangajak Nyi Upit lain teu hayangeun nyumbadanan pangajakna Nyi Upit tapi kelek jalan jeung anu geus diniatan. Muhun atuh Kang tapi tong hilapnya pami ngalangkung ke lembur abdi sindang heula taruskeun bae rompokna kuncen Karang Kamulian pasti pada nuduhkeun. Upit hanjeuleueun satadina mah hayangeun dianteurkeun ku Wisnu kamandaka nepi ka lemburna. Hatena teh bisa disumput salindungkeun ngadadak misuka ka Wisnu kamandaka jajaka anu geus nyalametkeun manehna jeung lanceukna. Damun seuk teu kaburu katulungan ku Wisnu mah manehna oge lanceukna pasti pinanggih jeung balai. Kuncen Karang Kamulian janten Nyai sareng tuang raka teh puterana kuncen Karang Kamulian. Wisnu siga anu kageteun da sering ngadenge Karang Kamulian mah malahan manehna oge kungsi ulin ka situs Karang Kamulian. Sumuhun Kang. Deui Upit anu ngajawab teh siga anu nyolong bade. Upit disagedengeun tu marima pedag disalametkeun tina mara bahaya oge manehna katarik ati ku Wisnu kamandaka.
para wargi punten ngasuhila sekedap sim kuring sejang ngiring emutan ka para wargi anu kalersa nuju ngadangkeun ieu dongeng atuh utamina panginten kana namayannya bilih YouTube-na teh acan di-subscribe punten di-subscribe heula tiasane supados di mana sim kuring medar dilalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi kalayan tong hilap like-na oge komentarna hatur nuhun kana perhatosanana mangga urang lajengkeun. Oh, gampil atur kitu mah. Ayeuna mah urang paturai dilbadi bae. Margi salira duaan mah pasina ngojal anu lempeng. Ari akang mah seja belok mur pilebeungan. Atuh ti dieu mah tos caket ka pilemburan moal aya di begal siga tadi. Wisnu kamadaka pamit ka Santanu oge ka Nyi Upit. Manehna seja neruskeun lampah nu duka ka man anjogna. Ukur nutur-nutur indung suku. Cak urang tunda heula nyaritakeun Wisnu ka Mandaka Santanu oge Nyi Upit. Urang nyaritakeun deui ngeunaan Kilam Sijan jeung Sidarso anu kabur alatan eleh jajaten ku Wisnu ka Mandaka. Sanggeus kumurusuk kaliwatan rungkun anu tingrung gunung anu duaan anjog ka padumukanana. Sadatang-datang langsung ngagoler dina pulupuh bari humargung. Aya naon ki lanceuk? Si Rahong reuwaseun nempo lanceuk sapagurona jol gegerung teu bepuguh pon kitu deui si Darso. Duh cilaka ki adi. Bener geuning budak pora teh ngabogaan ilmu anu teh tandingna. Ieu leungeun kula ngaplek cik pangbenerkeun. Kilam Sijan menta pangomekeun leungeunna anu ringsek lebah sikuna. Ka Ki Rahong sabab ari pikeun para jawara mah ngomekeun anu cedera teh rek meh sararea oge bisaeun. Uring oge Ki Rahong ieu iga aya anu potong eungap pese napas. Si Darso sarua menta pangbenerkeun igana cumarita ka Ki Rahong bari renghap ranjug nahan ka nyeri bari eungapeun hese ngarenghap. Tuh ceuk uing oge eta budak ngora teh lain jalma samanea. Ki Rahong cumarita kana duaan siga anu maido bongan teu daek di bejaan. Saterusna Ki Rahong ngomekeun leungeun Kilam Sijan. Da kangaranan jawara mah kabeh oge bisaeun kana ngomekeun tulang. Rahong, Lam Sijan. Jadi maraneh teh eleh ku budak ngora anu didongengkeun ku si Rahong. Sanggeus Ki Rahong mang menerkeun Kilam Sijan jeung Sidarso jol guruna anu katelah Ki Sarkawi. Ki Sarkawi teh mangrupakeun gegedugna para begal geus lila pagiling gisik jeung kajahatan. Pagaweanana ngarampog, ngabegal, sesakali ngadon maehan alatan dititah ku batur. Nu penting menang duit anu saloba-lobana. Ari duitna ukur dipake awuntah, diawur-awur ka we bangor jeung dipake judi. Duh, kitu pisan Ki Guru.
Kilam sijan nganyakeun laju pupuringi sanahan ka nyeri najan geus dibenarkeun tapi sikuna mah nyanyautan keneh. Saha ngaranna jeung urang mana? Kisar kawitunya tumanya deui ka Kilam Sijan. Panasaraneun pedah murid-muridna anu katelah jadugna para begal beuteu mangga pulia ku eta budak ngora. Ari ngaranna mah Wisnu Kamandaka ngan padunungkanna mah teu apal. Tapi eta budak ngora teh keur ngalalana. Kilam Sijan ngajawab kana pananya Kisar Kawi. Sakanyaho anu kapanggih ku dirina. Urang ajar. Namun urang tangan eta nu ngaran Wisnu Kamandaka teh. Aing dikojoran gitu mah. Dalam nyarek ngalalana mah pasti oge mapai-mapai pelemburan. Urang datanya wae di ban urang panggijeng lembur. Kisar Kawi amak nyedek tenaga midek. Beungeut ngadak lir beusi atah beuleum. Ngomongna sugal garihal. Laju ngajak nyusul-nyusul Wisnu Kamandaka ka murid-muridna. Atuh kumaha pan kula mah rengkod keneh Ki Guru. Kilam Sijan muringis teu sanggupeun lamun manehna kudu marengan guruna. Sabab boro-boro dipake gelut usik seutik oge kacida nyerina. Ngajedog si Amah tajeng si Darso aing mangajak sote ka Sirahong sabalad-balad. Kisar Kawi bebentak ka muridna keheuleuun asa diwirang ku para muridna. Sedang manehna teh geus kakoncara jawara tanpa tanding. Elmuna nepi ka harita can aya anu mapakan. Siap Ki Guru sabab mun teu diwarengan ku kula bisi salah dengan ieu jalma siga Kilam Sijan. Kirahong langsung nyanggupan ka guruna bari ngomong kitu teh panonna ngareret ka Kilam Sijan. Rahong aing salah. Rumah sate tetanya heula kanu rek ditandasana. Ali sugan budak nu eta peda ciri-cirina sarua jeung dibejakeun ku maneh. Kilam Sijan rumah seun salah. Untung eta oge can nepi ka paeh anu ditandasa ku manehna teh. Sabab kaburu aya nu nulungan anu ngajadikeun manehna bobor karahiwan. Meunang wiwirang anu kacida gedena. Sabab eleh ku pantar budak anu masih bau cikur. Megeus tong loba bacot. Hayu urang lumampah bisi kaburu jauh anu rek ditewak ku urangna. Kisar Kawi langsung ngajak indit gilig niat tarik neangan anu ngaran Wisnu Kamandaka. Mun geus kapanggih rek dipaehan. Salaku bukti yen manehna leuwih luhur pangawasana batan eta budak ngora. Kisar Kawi ujub takabur. Rasa aing boga ilmu anu kacida luhurna. Katurug-turug hirupna aya di dunya kejahatan. Rasa kemanusiaanna geus ngilang. Kaduruk gedurna angkara murka. Siap Ki Guru. Tapi kamana urang nyusulna? Panjalan teh loba pengkolanana. Aya nu berasna murka kota, aya nu mapai-mapai pileuweungan. Sirahong tumanya ka guruna sababan ari nyusul teh kudu sarua lampahna jeung anu rek disusulna. Kumaha aing wae sia mah tuturkeun wae aing. Sabab anu ngaranna piraku jeung ka kota. Pastina oge mapai-mapai pileuweungan. Kisar Kawi keheuleuun ka muridna loba tatanya. Nya atuh Ki Guru, kula mah kumaha Ki Guru wae. Sirahong murengked sabab dipolototan ku Kisar Kawi. Cicing tong loba ting bacot aing keur ambek ieu teh. Bisi sia kabarerang ku aing. Sabab sia jeung Kilam Sijan ngawibirang aing. Aing teh geus kakoncar jadugna para jawara. Tapi ku sia jeung ku lanceuk sia aing dibibirang. Kisar Kawi kutuk gendeng sabab hatena medeng hal ku geus diwirang ku murid-muridna. Saterusna Kisar Kawi dibarengan ku Kirahong jeung anak buahna dempang mapai-mapai leuweung.
jog anjog ke jalan satapak laju lempang mapai jalan anu eta nuturkeun taksiran maranehna anu kanyataan nama papalimpang jeung anu dituju ku Wisnu Kamandaka sabab gisar kawi nyorang jalan urut liliwatan Santanu jeung Nyi Upit disangka nama aya tapak teh urut liliwatan Wisnu Kamandaka. Pun para wargi rupina carios nyambung anu judulna Nungelmu Rawa Rontek bagian ke-11 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersang hapunten kana sanes kanten kanuluputan kalerebatan simkuring bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna dina cara-cara simkuring ngadugikeun carios hapunten anu kasuhun wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.